Dan kakak bingalayan kabingahan lagu di Salajungan Curug Citamur karya pribadi sebenarnya sanes Agus Leor ya Mas Anes benten deh. Bung di dia mau deket. Seruling sakti. Iya. Masa harita kuring datang jeung manehna Curug Citamur nu jadi tempat jug-jugan janji pasini mimiti pakait hati nya didinya manapun tangkal kiara iya manehna imut ngareret hate nyeredet jajantung ratu dagdikduk asa tepuguh nyarios lirik rintik ngaharewos dek manehna cintana moal sulaya Curug Citamur saksi bisu urang duaan patarema ucap waktu harita Curug Citamur saksi asih nu mimiti dugi kakiwari langgeng ngahiji ayeuna kuring geus baranahan datang deui ka dieu jeung si cikal masih sasarangan sareng Wanada Entertain lagu Curug Citamur biasa ditonton di YouTube terus di MP3 nya sareng Nyi Enok gitu tina wae sakti. Masa harita kuring datang jeung manehna Curug Citamur nu jadi tempat jug-jugan janji pasini mimiti pakait hati nya didinya hanapeun tangkal kiara manehna imut ngareret hate nyeredet jajatung ratu dagdikduk asa tepuguh nyarios lirik rintik ngaharewos cek manehna cintana moal sulaya Curug Citamur saksi bisu urang duaan patarema ucap waktu harita Curug Citamur saksi asih
nu mimiti dugi kakiwari langgeng ngahiji Curug Citamur saksi bisu urang duaan patarema ucap waktu harita Curug Citamur saksi asih nu mimiti dugi kakiwari langgeng ngahiji Curug Citamur saksi bisu urang duaan patarema ucap waktu harita Curug Citamur saksi asih nu mimiti dugi kakiwari langgeng ngahiji Ayeuna kuring geus baranahan datang deui ka dieu jeung sicika